gitulah tak tina dasar eta katerangan kaula boga rasa dengdek topi yen pangeran teh menikah ngawilah-wilah ka bangsa urang tapi rendene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begengge ulah nepi ka digotong sanajan hapage ranguyan sabab naon sabab setiap makhluk bisa dijadikan sejarah bisa natrat dina sejarah teh dasarna teh tina karyana tina karyana leres hasil pagaweanana seperti Mang Udung maot tukang hihit Mang Udung maot tukang hihit kurang pasir langu ya kulantaran Mang Udung tukang hihit dileletik nepi ka maotna manehna teh nepi ka gelar di mana maot teh sahadeui anu boga titel tukang hihit lintang ti Mang Udung tah karyana eta teh hihit leres disebutna oge udung hihit leuheung kene eta simkuring mah boga babaturan babaturan abdi teh usahana teh kana pupuk pupukna teh tina tai muning terus kupata unggal poe teh ngiriman we 3 truk tai muning teh melah geus katelah ayeuna teh jadi haji wadu tina tai kitu haji gemuk teh dau tak eta kudu diri tuh nu matak di dieu naon pangna kaula bet nyarita kitu sabab pokona karyana sanajan bari jeung bangsa siluman silemin tetep keur nagara jeung bangsa mah kudu leuwih prioritas leuwih ngautamakeun sing jadi leuwih unggul tibatan bangsa negara manusia kudu leuwih alus ti makhluk nu mulia munggu pangeran ya da geuning buktina mah lamun urang geus katempo karyana geus katempo hasil tina digawe keur nagara jeung bangsa geuning rahayat oge kabeh oge nepi ka henteu antipati ka urang kabehna oge nepi ka saluyu samiuk kana kahayang urang kalayan ieu nagara bisa maju teh ku ayana gawe rancage antara ais pangampih jeung rahayatna rahayat induk ka pamarentah pamarentah oge sarua nyaeta jadi fasilitator ke rahayatna timbalan leres jadi manunggal jadi ngagigi timbalan dalam teh mah nempo kayaan negara nu sejen negara manusia kadang-kadang negara manusia mah leuwih hancur tibatan negara urang bangsa jin hancurna teh kulantaran pamimpin-pamimpinna teh jera di oknum hancurna teh pamimpin-pamimpinna teh jera dihileud da urang mah wujud satu tapi sifatna kudu leuwih mulia tibatan manusia da ai mulia manusia mah kadang-kadang beungeutna manusia tapi sifatna miuni satu seperti orai sifatna seperti orai nya sifat orai teh luar leor teu puguh pamadegan seueur jelema anu luar pamadegan loba pisan malah tumerapna oge ka pamimpin kadang-kadang lamun pamimpin boga sifat luar leor seperti orai yakin bakal bisa nyangsarakeun rahayatna bakal nyangsarakeun nagarana sabab numutkeun katerangan cenah unggalna teh jalma iman jalma iman ulah sakali-kali anjeun nitah jeung milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh baraya-baraya maneh jara di pamimpin salilana eta jelema masih aya dina kupur
sabab nu kupur moal matak mawa sejahtera negara jeung bangsa sabab nu kupur bakal ngondang malapetaka nu luar leor seperti orang itu seperti anu jalir tina janji anu sulayat tina carita anu loba syaur tanpa bukur anu loba carita tanpa nyata katempo dina mangsa keur kampanye mangsa tahun anu katukang nepi ka digembar-gembor janji nepi ka digembar-gembor kahayangna nepi ka sagala rupa nempokeun amis budi jeung sajabatna tapi geus jadi kalakah malincang ingkar tina janji sulayat tina carita nu kitu teh jelema borangan teh sieunan sieun ku jurig lain tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal teh gak ngahalalkeun kana sagala upacara duit rakyat duit negara diasupkeun kana rekening pribadi ya timbala leres Sokomo keur zaman corona saperti kieu zaman corona seperti kieu loba jelema anu ngayakeun asas manfaat kulantaran ieu kejadian aji mungkung leres aji mungkungna ieu dina zaman corona keur mah lobana jelema-jelema anu kudu cicing di imah anu ngabalukarkeun lobana gulung tikar di pamarentah puseur teh kudu ngaluarkeun bantuan tunai bantuan sembako tapi dina prak-prakanana ditepikeun teh lain kanu butuh tapi ditepikeun teh kanu wawuh kanu barayana lolobana dihakan ku maranehna waduh eta teh seueur nu kitu teh Gusti bantuanna loba timbal nu matak ieu eudepna ka sifatna manusia anu mata kaituna picilakaun pi narakaun pi bahayaun ya dau leres da syirik atuh lamun urang ditempo mah cok ongkoh tuturkeunan urang teh bangsa tapi tempo dituturkeun ku urang geuning manehna teh leuwih bejat tibatan sato tuturkeun leres saperti sato domba dina mangsa puak paok kana sampeu nu dipaok teh iwati dang daunanana bener timbalan tapi jelema puak paok kana sampeuna dicokot beudina daunna diala tuluy deui pagerna dirungkadkeun can panggih makomo ka panggih kuno bogana dipaehan kadang-kadang jahatnya dau ya dau teu dipake pri kemanusiaanan mau we disebut raja leuweung sagalak-galakna mau moal nepi ka ngahakan anakna kahakanana sasamet dagingna wungkul can aya kejadian mau atrok-atrokan ka unggal kampung dengan leunca rek ngaredok bener dah leres nya caraya mau make ngajak ngaliwat segala kitu numutkeun cekaterangan jelema disebut mulia diciptakeun tina opat unsur diantawisna hiji dua angin tilu bumi opat seuneu lamun jin ngan ukur tina seuneu ngan hiji unsur tah lamun muda kana mulyana manusia teh lintang tingkat 75% deui tak di dia kaulah boga karep boga cita-cita hayang dae kaulah mau bisa dirubah wujud mah tapi cara jeung katangtuan mah yakin bisa lamun urang daek ikhtiar carana teh nyaeta kaulah teh hayang kawin palai garwaan bener ulu
ka urang mana ka lembur mana istri di Mendi Wanojati mana gerak pilih itu balik palai ka urang kampung Cipeuneuy teu hayang ka urang Cibudah teu hayang ka urang Pasir Calung teu ka umur-umuran isu di jalan lagi butut nyeleutik nya butut ka urang Tuku Mukti teu hayang ka urang Kiara Lawang teu hayang ka urang Barukai teu hayang ai maneh apa darah dieu nya terang atuh tulisanana dihandap di paingan tungkul sia gitu ulan da seueur eta ge kawuhan teh beli bade disalamkeun ke wargi-wargina Bapak Ujang Rusmana seueur nu galulis teu hayang Kateh Anggi gitu tabili dipangsalamkeun beli aya Wanoja teu hayang ka Dede Tamlun menawi teu ka Abah Pak Haji Ruswan teu hayang atanapi ke Bunda Lilis Bobo eta marana kolot jeung boga kabogo si Chandra anu paleput jeung bapana leres kaparurah Asyap cok jadi kamana atuh ngera ka saha atuh Gusti pati-pati kawin kaula teh hayang kawin teh nyaeta ka hiji widadari setinggi langit hayangna widadari teh urang mana urang sawarga Aisyah urang sawarga bener sabab cenah kagelisan urang dunya moal bisa mapakan kagelisan urang-urang widadari urang sawarga widadari mah waduh aya langkung da ngeran aya leuwihna waduh geuning abdi ge rencangan oge aya ti kahyangan tapi goreng patut saha Mimi Peri atuh lain widadari eta mah toto geuneun lamun teu rombongan leres eta mah itu biwon Duh. pisan ka widadari Duh. Sabab kaula lain agul ku payung butut lain ku malungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul laras lamun mudak kana kasakten saha atuh raja-raja anu mapakan kasakten kaula leres Gusti tah eueuh deui lintang ti kahayang kaula mah lintang ti kawadak widadari kahiji kitu kaduana lamun teh nepi ka teu dipasrahkeun eta widadari hancurkeun ku aing sawarga hayang mecah hayang ngalawan dewa sabab ieu dewa loba nu bohong ieu loba nu ingkar janji dewa seueur nu bohong bohongna dewa kumaha bohongna dewa teh widadari teh ajangan pikeun jelema anu iman nu takwa ka pangeran hadiah tiba heula digembar gembor ku dewa-dewa widadari teh ajangan pikeun jelema anu iman jeung takwa ka pangeran tapi pernah ngadenge dewa-dewa hajat ngawinkeun widadari nanggap wayang golek teu aya sugan nanggap dangdut teu aya tah aya naon ya da teu mungkin ieu rep jutaan jelema di alam dunya meureun aya hiji manu iman nu takwa meureun hajat ngawinkeun ka widadari teh meureun mana kitu oge widadari teh ukur dijadikeun papaes ukur dijieun pangbibita ajangan bari prakara dibikeun dah henteu sarua we jeung jalir janji sulayatina carita lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang leres salah heueuh nya euy pikir-pikir mah pangbibita hungkul kitu sok daun nu mata kaula hayang ngajorak ka sawarga
Da sabab mah eukeur kaula teh hayang nepi ka leuwih ti bangsa manusia, boh tina karyana, boh dijieuna. Sabab da dinten teu oge cenah, ieu mah cenah ieu daun. Da yakin cenah anu bakal bisa nyametkeun urang di mana urang papinanggih jeung poe akhir teh lintang ti doa budak anu soleh. Sedengkeun budak anu soleh teh bakal kacipta ti manusia, sedengkeun kaula teh hayang boga turunan teh ka bangsa manusia, sok komo eta manusia teh bari jeung widadari. Widadari panginten heueuh eta. Leres. Kitu tah. Sapuk tah kira-kira. Nyai kaula mah bobot pangayon timbang tarajo abot enteng edi salera panjenengan. Bari dihideungnakeun, bari dibeureumkeun ngiringan bae. Ai kaula mangarumaoskeun kumaha hulu. Da ngarumaoskeun jisim abdi teh salaku buntut. Hulu ngalior ka kaler panginten buntut ngiring ka kaler. Hulu ka kidul ngiring ka kidul. Nya da urang mah sok sono jan bari jeung urang teh oray apanan urang teh heueuh kitu nyatana. Dau kitu tah. Kaula geus ngirimkeun hiji layang atawa surat. Nyaeta geus dibebankeun ka mata-mata kaula anu meta dibikeun ka urang sawarga nyaeta dutana kaula. Dau. Menta di waktuan sabulan, tapi ayeuna geus leuwih ti 4 can aya balasan-balasanana. Daek teu daek ieu dewa teh nyoog gado ka urang salarea. Waduh, ulin caikeun. Bener. Alah. Kurang ajar lamun kitu cara Gusti. Tah. Eueuh deui. Ayeuna mangsana menta supaya maneh kabehanana carincing ke kancing saring set page iket urang jorak ka sawarga urang hanyat. Urang dobrak lawang selapa tangkep sawarga manikloka. Sikep pedang tamsir gada bindi candra sapana limpung pakarang ulah tinggalin. Iraha ayeuna para pasukan sababaraha batalion kerahkeun. Sae. Dupi kaula sarua siage. Milu kabeh ngan maneh mah kalapidasa naon maneh mah cicing di dieu we. Wakilan kaula dina mangsa bisi aya tamu di luar negara anu rek ulin ka ieu tempatan wayana maneh dimadatkeun ku kaula sangkan jadi raja sementara. Waduh. Beres ah. Raja Sementawis. Desa korupsi moal jeung korupsi paling ngaheureuyan babu abdi mah. Kitu wae sia. Nya. Gitu. Saya jadi selera bade miang wayahna sia oge. Siapkeun sajumlah pasukan kot puta. Saya sadaya daya ujung hingga kapunut marga nintana galarapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge nagara giling wesi. Bagja kana kasanggupan anjeun. Kumpulkeun pasukan pati mangga kaula destokeun bade miang nyata ngajugjug bale-bale. Wireh kaula bade nyiapkeun sedanten tam-tama kot putah. Bra, jeung lumaku bra lumapa. Rampung jauh tutas mengganti kakak tiga santun pinara. Amit kaula. Bra. Yawe siapa menuturan siapa nejati negaraan Gusti mudah-mudahan ulah leutik hate mani tata mang tahun-tahun kaula ayeuna dibuktikan kasakten kaula daun perah aing bakal jadi matak di Ciduhan moal teu paeh 3 miliun awak daun persada bramia daun
padahal mah tuh Gusti naon Gusti Patih we anu pancen tugas masawi salira mah aya di dieu be awatos is sok ngeunah Senopati ai menang sasoranganan laras wayahna sasing amanah dipancenkeun tugas kaula sadaya-daya ngira atuh sakantenan disim abdi oge bade nyenak we raksukan sajumlahna bilih lami di dieuna nyeta gagantos salira bade mayunan mios abdi karorompo larasan itu teh naon gaduh pepelakan kekembangan itu ieu da acan dicebor ya bade wih heula bade nyebor kekembangan sakantenan upami aya waktos bade nyebor pun bojo pek ngantong bila teuing moal cekap 2 ronde oge sia ini saya ai dunungan deuleu kahayangna teh saperti urang paengan saur empu kecap pujangga gunung tanpa tutugan sagara tanpa ketepi sudagar tu wargunya unggah poe dengan usaha anu leuwih mucekil tibatan anu diusahakeun sapopoena pandita tu wareg ilmu unggah poe mukaan kitab ciri-ciri masih kene kurang ku ilmu ayeuna nulungan kaula bari jeung di pikagigis ku sadayana para ratu mikayuyung para menak mika sirap kolot ngeso budak era dengan mika dedu di pikagimir ku kasaktianana ayeuna mika palaya oge teu kapalang hayang kawin ka urang bidadari urang sawarga wah moal teu hajat rong marukana bidadari teh pikiraneun moal teu sagala ditanggap jaipongan dangdut wayang golek pang-pang nudungan masuk joget dina dangdut karena sebelah guna teh si gala-gala si ala genah alah seperti pun bojok itu we genah nya ini raya lu mundur wiwit ti melayang rana wilayang rana Suprabo antosan akang gelis muabraha anu bakal bisa menangkan si kenyi lila yakin sia dihancurkan sawarga lamun teu bisa mikeun ieu Dewi Supraba didago-dago ti harita eta surat nepi ka eueuh balasanana aja dianggap lemah ai boga rasa ieu aing uyah kitu boga rasa pangjagona urang sawarga boga rasa maneh sia rasa kena urang sawarga hingkang samya lumampa hingkang samya pada lumampa manak satengah hing marga dinaga alea
Kanja keur kaula dik sakep sanajan bari jeung rek ngayunan yuda ngalawan dewa moal mundur ku sasiku moal ngejat ku sadunyang beas keur raja kaula sepi ing pamrih rame ing gawe cik hayang nyaho nepi ka mana wawasen dewa-dewa teh sajumlah pasukan kot putah Abdi. ya padi aya padung deukeun Diganawe babarengan bali tulare kai-kai. ngahaturkeun semua pangabaktos ditarima aya pikir saeunaon di tengeran salukanlah batur-batur supaya kumpul margi aya hatepikeun deui ayeuna orai-orai sae Gusti ayo oraya kumaha ondang tau montong geus soan eta siap mangga Sejak nyauran sok. Weh batur-batur. Sabang ulang orai sinuk orai tocok. Orai kawat orai cai. Orai hejo. Orai kadut. Yap kana rumpul. Cek donongan tita kana rumpul ka dieu euy. Kumpul. Leor tuh tadi. Ngahaturkeun semua pangabaktos diterima. Aya naon abdi datang ka dieu abdi rumaos seueur dicai seueur jeung gaul orai cai ngalaan pancet keong jeung sajabana yo apa kabar naha maneh si rai naon naha maneh goreng patut teu siga orai naha kitu kalakuan yang wae naha teu nyugemakeun aing naha pikak sia meni gandeng can oge acan sini tunungan teh can pok ngomong teh dar kagak gandeng yo aku ngomong apa kabar atawa teh jangan marah-marah gandeng yo galak yo galak yuk siap yo ayo dinalakeun alias ngahaturkeun semua pangabaktos diterima. Lain diterima maksudnya diterima oh si mohon naon cina diterima siapa si mohon diterima wah halodo dah lain masalah halodo sia diterima diterima oh halodo parkir menang nyarang aki uing gitu dah hujan wae kana hui teh goreng jadi kulanas nyaho sama cau oge buruk hujan babahileun dong nyaho aing oge sia diterima ku hujan lain ku jasuke sia atuh jasuke mah jagong susu keju si Aji
abong jelema budeg budeg Orang budeg ieu mah jis. teu beuki budeg beukina nasi padang saliwang beureunnya masih mah aduh ampun aya naon cenah sia diuk sia diuk maneh mah tong waka punta penta duit da can hasil Karek ayeuna panggih. kan oge ayeuna teh uing teh muka pangawasan oge karek dua tangga nu eusi Ge can eta oge nu tahun 2020 ka tukang DP-na geus peak bayar hutang tahun ka tukang. paduli teuing geus sia teh heueuh tong punta penta duit da gablak uing mah beak sagala lupa oge nya guys ya sia rek hajat beres ya Kami ke Junatan. ngawin ke nyunatan aing mah teu hajat oh nyunatan bagja boga sabaraha sia budak aing mah bujangan keneh hilu Ngubungsu. anu ka sabaraha anu disebut si Haji oh kahiji Yuswa sabaraha teu gablak bujangan keneh sia atuh geus 20 tahun maka disunatan kumaha sia aduh anjing budak yo nah budak-budak deui pika geuleuheun ceulina aya naon asupan gaang Naon luak liuk? nah geus adan deui itu Ada di mana? si anjing pajakeun teh adan heeh Hese jeung budeg. bade sasi Agustus adana pi September Muharram mending Muharram we Agustusnya ulah 17 Agustus abi mah sok sibuk lomba dahar kerupuk Jeung balap karung. sia we anjing tuh ulah lah kaping 16 na we Kan DP mah heula. abdi kosongan DP mah ulah dipayunkeun sok CF gitu da ya aing mah lain rek hajat sia diuk atuh aing tah aing ngaos bari jeung panggungna di uing mah kumaha sia teh Ngamokan. panggungna ti maneh ai ka uing ngala 500.000 sia mah ai panggung aya 4 ka genep atuh kirang cekap artos si Haji si Haji has tekengeng Sadia ke sistem mah. ye jauh-jauh sih teh rek hajat ulah ngajieun goreng ulah merkosa nasa ngajak berkosa sanajan bari kanin ini oge dosa urang yo nyaho sumuhun merkosa mah maksa da dinten oge mun merkosa mah maksa da mun suka pada suka mah lain merkosa raos ya aji ki ustad nahaun nu ki patut ieu kekenging urang salaku umat Islam anu boga ugeran tina agama lamun maneh hayang kawin mah rek kasasa oge sok we kawin Moal bulung di da ai lalaki mah weunang rek teu hiji dua rek teu dua tilu rek teu tilu opat batesna nepi ka opat asa boga izin tinu kolot heueuh nyaho ulah disilumputan urang ulah manjan maneh make jeung ngajak merkosa ka uing mah kanal iman na teu mao maneh aya make kopiah pengen kitu Ela dosa era kesorban. di Paranggong Waluh aduh batur maka oyo si teh wae tong kitu hirup teh nya ieu dangukeun tah ieu agama datang ka urang teh ieu agama teh dipecut keur kabehanan les keur urang sadayana leuletikan diajar ibadah mah tina salat aqimus salat Haji aqimus salat lain aqimus salat lain aqimus salat hartina teh adegeun salat aqimus salat aya 5 waktu hiji subuh dua lohor tilu
asyar, 4 maghrib, 5 isya. Sakitu depira. Sok. Subuh sabar rakaat cing. 2. Salah atuh sia teh. 2. Pan bete 2 aing teh. Jauh-jauh ka genep. 2. Si Haji. Salat lohor sabaraha? 4. Oh, salah keneh atuh. Jauh. 4. Si Haji. 8. 4. Asyar sabaraha asyar? 8. Heeh, bener. Bener. Aing salah heueuh si Haji ge. Bener. 8 4 sami. Maghrib 3, isya 4 sok pake. Salat teh pangenyet kana hate. Les diri. Pangenyet lain pangenton. Haji kana bae. Gila madoraka sama hese pepatahan masih we Hampir. Parah, cuma parah. Ajak kowe merkosakan ini. Dasar budak yo. Tuh. Omat gening ini. Ampun, abang nu gelo jadi. Digarawe babarengan wareka ingalingan langea selawe waoai salam. Naon duit teh? Naon teh? Paingan ketupan lu. Aduh, Anas beli kucir. meni asa pararwek ieu. Eta mata ketupan. PLN ieu nutupan Gusti nu agung. Sabotase PLN. Sapeana buka. Hei. Sorana Aya seorang ini. Di mana? Iya ada Persia. Ning teu ketempo. Kade sieun deketan. Maju. Oh iya gini. Damang maneh. Aisyah kumaha tepanon nepi katutupan kopea. Lan. Rasa nepi ka kitu. sapeana rokor. Ada para roek eta. Eta siapa non panon katutupan kopea. Sapeana rokor. Kopea wing. Weh, baraya gini. Damang. Kemana wae? Muju. Damang. Yo, hibar yo. Apa kabar manis? Cager. Aya naon? Calukan ku kudunungan. Mana? Tukangan mana itu? Lo. Damang. Muju. Aya naon? Dip lah. Yuk lah. Ustad Daros tuh. Diu. Lu. Cikene araya. Ada si kene raya parowek dia ini gini. Ampun, tadi saya ka dieu. Eta kopea sia ketupan lan, panon sia ketupan kopea. Weh, aduh, baraya geuning damang. Jing. La ilaha illallah, damang. Majayo. Aya nu teh. Itu tuh colokan tunungan sia. Dicalukan kudunungan mana itu tuh bangun mana la ilaha illallah damang puji aya naon kedip lah ieu ka bisa teh wah para rewek deui nyaan ieu PLN nya Sabotase. ngaganggu pisan kana panon uing ya iki kumaha rasaanana aing kudu ambek da soleh jelema teh Adi jana, eta kopea anjing, kopea. Weh, damang. Wah, weh. Aya gelap yuk, beleduk. Adi anjing. Yuk kidinya. Mana sih ha? Kamu numpuk aja kah pusing kayak lagi. Ayo mana sahab aja gitu. Mana geuning kita abi teh nyihareup ka mana ieu teh? Kidul kaler. Ka kaler ka kidul. Masya we. Nepi ka tepreu katinggali naon-naon acan ieu. Buka kopi Asia. Weh!
dulungan geuning. La ilaha illallah, damang gandeng aja isi. Ya, meni galak mun silaturahmi maneh mah. Tinggal eta. Diuk pusing diuk sih dah. Berawek Manis ya. Kesangka sagolongan jeung abdi jelema. Komunitas kopi jadi. Nuhun Aisyah Iwan jeung abdi mah. Beda. Ayo bapak ada pakai. Iwati si itu we ngajak berkosa we kawin. Jauh tidak agama. Gandeng si teu budeg. Bisi 2 bulan waduk aing. Bele bolu geuning abdi teh nuhun Si Haji. Kemana we? Karang petakna teh. Geus.